dikawin ku aneh. Alim. Tah Intan dengekeun ku sia tah. Cacak kerek 2 panggung ge sayang nyanung goblok. Aing geus 100-an panggung kapangi. Aduh, neng. Asta jingalanda wala apruk-aprukannya tengah jugjug negara Dwarawati bade milarian Rama nalula Semarang kuda pabana. Iya Ya Kang ngaturug gatutu hirup dewek leuy kumaha Kang keur maeukeur dewek teh hirup teh koreh-koreh cok nuten kumaha kadang menang dahar kadang henteu ngapoe teh dieu gitu nya Kang katurug-turug bapak aing leungit tampil lebih hilang tanpa karana uloh nakamana Kang nyata teuing bapak aing teh leungit euy gitu mangkaning aing hutang ngajajabeg gabang emok oh eta tuh can anu nagih ngapoe ka dewek leuy be eta can di imah weuh beas hirup aing nepi ka kieu-kieuna ulah wayahna si laing euy Kumaha cing sabare jeung tawakal si laing da ulah nu kudu sabar mah da katinggal ku ge teh ngulubut wae. Ngulubut wae. Nyata nguluwut wae aing teh bingung da ulah teh Ulah dibawa sedih. Anguran pan cing berak we pan urang teh keur ikhtiar ayeuna. Ari berak nama berak dewek teh ngan bingung teh. Ari bingung aku naon? Mayar sia sabaraha aing. Mangkaning duit geus beak kitu deui wala. Ulah diemutan teuing. Da ku di pasihan rumahna ge geus bersyukur. Mah nya. Heeh. Da kieu-kieuna leuh. Urang pada itiaran da walanya tangtos atuh da burung palung bodoge-loge kolot sorangan di da wala anu kudu kurang diteangan anu kudu diperjuangkeun nu jadi kolot teh deuleuy nya da urang mau bisa hirupan karasa ku lamun eueuh bapak teuning dewasa si laing ini mending nya kitu karasa meureun ku si laingnya anak-anak teh kumaha karaos pisan jadi kolot ka anak teh ulu bapak mending sakitu-kituna da wala nya butuh paribasana duguh lupet nyawa teh ngabelanana tangtos butuh ku kolot teh ning gitu geningan tungtung nama si laing teh butuh we ku kolot segala rupa ge tangtos karaos ku abdi ayeuna pantos sabaraha lami ayeuna ge misah jeung nu jadi bapak teh karasa ayeuna mah gitu loh hai karasa mah teh gablek beas teh kumaha karaos nya ampun
Ih aya weuh kolotnya nya karaos akang weuh batur pakumaha aya weuh kolot teh kieu leuy karasa laras sekalian teu boga udud ge hese weuh kolot mah rumasya dewek teh hirup teu boga pangabisa leuy eueuh pisan pamuntang rek ngilu manayagan aing teh bisa meking-meking acan tete kekung si dewe ke sekolah seni kan kumaha ngan teu asup-asup leuy dawa tapak na dewe sekolah seni teh leuy maklum meureun wates dewek nepi ka sakieu meureun euy teu bisa kumaha deui nya porsi masing-masing nya tarima keuneh dewek teh meureun yang Kang di Bapak Haji Dede Nuryana itenya semuhun akang Bapak Haji Dede HKP Tenda laras sareng Ibu Hajah Yuli Yuliawati semuhun nyata hasil karya putra HKFT Group dinaraga syukuran nyepitan putrana Cep Kiandra LB Nuryana laras rengse di sepitanana leuy mudah-mudahan saparantusna di sepitan teh sehat salalamina ditebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa mara bahaya laras rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cenekna ieu murang kalih teh janten jami anu soleh saleh amin ya Allah ya robbal alamin alamin da bager atuh Bapak Haji Dede mah leuy karaos kelan dewek nabuh di mana teh aya we pada dewanya ya geten teu boleh ngeupulan ka dewek ke harita mah datang ka imah bari babawaan mah beas ulu segala dicanak da bager ngantenan teu dibawa teh meureun heeh datang ka itu ka balong gabruk ka dewek teh cenah sono kakang teh cenah panggih teh di panggung ayeuna panggih di kieuna wuwuk nangis Bapak Dede teh heeh atuh Bapak Dede nangis menyaing teu nyaing ngilu ceurik heeh ngobrol ngaler ngilu deui heeh bubuk deui nangis Pak Dede teh da jueuh Cimata eta mah nya perasaanna luar biasa atuh aing milu ceurik deui ada teu hayang ceurik dicerik-cerik ke aing teh heeh efek teh nanyakeun tanggal jeung teh badalang hari tanggal 7 cenah Oktober kosong jeung teh Pak Dede nya upami kosong mah wayahna we cirian cenah abdi bari nyepitan ada lang tengah huleng aing matak ceurik teh hayang murah mun euy Pak Dede da geus jadi dulur nya cing teh naon Pak Dede dicirian di tanggal teh ngan cenah hayang dua dalang ieu sareng tuang putra ya dina hate teh geus kasoro deui jeung aing geus kepot heeh teh naon Pak Dede cing teh da geus jadi dulur eta aing teh naon teh teu asa jeung jiga da boga keyakinan dewek teh ka Pak Dede teh da Pak Dede mah ahli seni gitu teh langkung ngarti manya aing balik lengo heeh aya tumpah alhamdulillah tadi ge pan ulang tahun mantenanya selamat ulang tahun panjang umur panjang yuswa cing seueur rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang amin sakula warga na Pak Haji Dede salamina manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin oge teh pan dua dalang sareng Cep Rapli hapuntenna da pun anak maneme diajar lalengka hulu ge henteu komo disaksian ku bapana geumpeur cenah dua poe teh sarena ge deuleu lain ku apa Kang teu abdi teu nyaho da pamajigan sia laporan ka aing nya nelpon ka dewek teh bapak jenis sia teu bobo-bobo atuh maneh ting teh jadi pamajikan teh heug bobokeun karene salaki salaki teh di naon teh di kelonan tepuk-tepuk nya ari mata mah cenah beureum mun aya nu hudang bapak cenah amun tong kitu da ge nyaho alhamdulillah deuleu
ayeuna cunukan wana waktu ningangkan mangsaan utamanya titik kana wanci nu mustari mudah-mudahan tadi ge ulah ditagih ku alif ulah dipenta ku dewata sing dijentenkeun derajah pamunahnya sing janten tunggu sirungan anu sae catang supaan anu sae amin hartina mudah-mudahan ieu dina riungan teh janten haplah mubarokah sadayana nya amin ti suklakna ti siklukna laras akang anu hajatna tokoh mageningan di mana-mana sararumping halaladir sakieu hempak merbayak sana deuleu barea ngampar di mana-mana sararumping leuh ngalut ngampar udar ider di Karawang di Subang di Bekasi di Cikarang di Purwakarta oge araraya malahan di Garut oge sararumping ka dieu luar biasa nuhun Pak Haji Dede mudah-mudahan kasayana cing janten jaminan di yaumil akhir atau perusahaan cing langkung maju amin ye tenda-tenda nanya Amin. cing seueur anu nganggo upami bade nyewa tenda maka dia we ka Bapak Haji Dede tendanya sok ieu hebatna panggungna ge wah luar biasa deui wawag kieu nya luar biasa yang ada pada dia teh loba paminta ka dewek teh salianti dua dalang teh cenah hayang make tarompet aya tarompet aya tukang tarompet dibantun ku abdi ka dieu pada dia dah yang ngange tarompet untungnya teh minta make beko oge make jeung hayang make tarompet dar aing bisa tarompet aing mah Di mana tukang tarompet teh Akang eta? aya tukang tarompetna Aya, iya. aya Hadir Kang. aing ngereng-ngereng kene keula tarompetannya mengenang baheula deui nya Laras Kang. mengenang baheula deui tarompetan ning bari ngejag-jageun awak kurang silaturahmi nya sok tarompet heula geura anu polos tomo dening Sok juang. apa sih polos tomo Alah oh ngajawab henteu cenah teh terang. ieu teh nu narompet teh saha cicing pernah dijawab pan eta bisa ngomong saja mah saha nu narompet teh oh toke oh moal toh gitu cenah kaing teh kitu apa selain kana polos tomo apa oh itu teh gitu lamun polos tomo mah nya syukur apa mah urang mana mah nih hah banar toke goblok nyarekan si kaing lain setan jadi teh Lain apal bahasa tarompet ya Kang. tuang tarompet teh cempelak sih teh Teu sopan. lain maneh urang mana hah di CR oh sanes eta mah jelas sanes cenah oh di Karawang lain ini di Bandung tah eta eta sok lagu polos teh mau juang bisa seling seutik cenah sok polos teh mau nu kamana ngaitkeun kincir gitu nih alah eta jig wa asih sok woi loba teuy sia tuh sok alah nya Nyamat atuh Kang. nyamat kaing teh sumuhun
amulan selain teh bener. Dicacang cek waing si terampetna gandrung gandrung Hei, lain itu tahu. kepencet siapa lain kuda goblok ngajing ngare jarehem lain kuda Syuhun Pak Dede tadi sama tuh Pak Dede mana tuh cerita mana Kaki padanya. nagih tadi mana buka hutang bro dicacak cek waing bejakeun ke si Oga ku aing sia sok bejakeun sok bejakeun da mana-mana ke si Oga Wadi. henteu oh aduh iya nya aya kene cenah pada deh mah cenah namun ngerti-ngerti cenah Eta teh. asik
Alah anjir kieu aing loba ting udud aduh heubeut tala usik jadi kieu aduh ampun aing alah ulah Kulan. lain kalau Kang Haji dong bagian siayun jeling sih teh cicing seleng bantuan kolot teh Ngantosan apaan atuh? bapak gitu sih kolot teh Bapak. Kada kawayang ka bapak. ada seleng Siap. siapa ada kudu make lagu sih ieu pada biji nagdanya euy Uing bae bari nyanyi. sok rek bari ngising palung mah sia we Tepan wawartos lah ka atuh. sok rek sok atuh satu biji atuh aduh damang dawala Alhamdulillah kumaha saularna. sae dawala aduh alhamdulillah menang sabaran teh celing aya ulah wakanya ho duit budak majang Aduh. titipkeun ka kolot cing yakin kolot mah amanah Laras ku kitu nama. Ngan pan abdi ge gaduh ieu aya nama gaduh bojo gaduh bojo sia teh kudu apa sia hirup teh aing heula Ai. Berat mah geuning ayeuna mah kapikiran hihid aslina. Karaos rasa mun silaing na nya nya. ada silaing mah bisa nyanyi da malah sok nyanyi silaing rek nyanyi naon Ngan abi mah kuring mah biasana nyanyi teh make tara make suara ieu, make suara naon make suara rakyat. atuh loba suara rakyat mah jadi kitu teh sok ulah heureupun dewek teh hese Nya susugana teh dua. Heeh. sok naon rek naon suara rakyat mah loba atuh teh Ari ku mah pan bisa tulunganeunana. sok mana rek nyanyi naon ieu teh Bapak Haji Hakep Tenda teh pamunut lagu ka maneh Munut lagu naon? sabab maneh mah pan salianti bisa ngawayang teh bisa nyanyi ongko terkenal lagu maneh mah terkenal ning teh Anjeun kahayang anjeun nih nya. teh nih Lagu anjeun. lagu anjeun kahayang keukeung Cih. Ngantara make suara ieu. sok bae suara-suara ieu suara dalangna Nya sok. Dem heula nya wios dem heula. sok rek dehem rek naon ku mamane bebas cenah mah sok Anjeun lalaki asal eta eta mah lagu Ari Batara oh salah nya ada nungguan ada nungguan Dareuyan ka kolot sia kira ada ya tua nya sok bebas sok teh naon urang jadi mah teh naon rek kadegungkeun ka paduli sok ulah tuh hayang neraka nya kahayang anjeun pamenta anjeun sagala dilaksanakeun tapi ayeuna taya buktina anjeun malah pindah rasa duh anjeun geuning ku tega gitu tuluykeun kitu sia teh tuluykeun nya tuh siapa hayang
baheula sakedeung naon surupana sarenah-renah teuing taekeun saeutik kita sarena euy tah duet aja jeng Naila duet duet jeung nanai kala coba eta sinen aing keur digawe teh nyatu sia teh paingan mararontok sia ampun mantap yul sugan aya nawaran ka aing dan teu polosnya ning tuh polos sok Nela ulah ka dahar gawe heula jangan bisa wah digawe heula jo dahar si teh yang gaji ku aing oh sok teu lah bisa keur nyanyi deremeh mung serat sok heula sakantenan ibak neng nanai sok kagaya sok sekali ewang sekali ewangnya naik Mohon. naik Mohon, Kang. ya sekali Bula supaya chemistry na beunang sok ngobrol heula da wala jeung Naila yeun pamajikan cenah cemburuan teh neng nanai iya beres bagus Kah? kalah jempela neng nanai Kah? aduh kadangu ku ya kadenge kumaha cenah neng nanai cenah bekah cenah lain bekah kah oh teh nya kah da bener awak lagi bekah ini mah tuang wae sudah neng nanai Kah? aduh neng nanai nuju naon neng nanai Tadi nama bade tuang tapi teh jantan bade nyanyi we. jujur gitu sia ampun wayana digawe heula nya gelis mun kana barang tuang neng nanai mah nya sok neng nanai Kumaha Kang? aduh kersa duet sareng aa Mangga. aduh eta syantena meni lembut gitu mun dahek dikawin ku aneh Alim. nah Intan dengekeun ku sia tah cacak kerek dua panggung ge sayang nyanung goblok aing geus ratusan panggung kapangi aduh neng Intan kerung tuh sok duet jeung aa nyanyinya Mohon hayu. laguna lagu anyeun anu laguna mah viral nih anu nyanyi mah henteu sok ulah curhat ke dia sih teh sok neng sok kayaknya kecapi serupan deui kahayangan jeung asik permintaan jeung sagala dilaksana lanjut nih Tapi ayeuna taya bukti anjeun mah pindah rasa. kahayangan jeung permintaan jeung sagala dilaksanakeun Tapi ayeuna taya bukti anjeun mah pindah rasa.
dikawin teh ku aing teh sia. Depok deh. sia montong waka kekituan sameme sia aing heula goblok Berhasil. ke bapak geus aman alah luar biasanya aduh duet Neng Naila jeung Arafli nya Nya